Widi disadayana ngiring jabung tumalapung ngiring ngalebetan jejetan acara anu dipimaksad ku sadayana dina hartos sanes bade mapatahan ngojai kameri abdi sanes nog mapatahan hayam atanapi sanes bade dagang uyah ka Madura cekolot teh mah memang hakikatna anugerah tinu maha kawasa pitulung tinu agung diiring-iring widi Gusti Nu Maha Suci syariatna ayana pangangkenan ti sepuh wargi sadayana sehingga dina denget ieu abdi pribadi khususna urang sadayana umumna tiasa bermuajahah tanapi patepung lawung patepang wajah abdi yakin ieu sepuh wargi sadayana dina waktos anu parantos nyerelek kajanarinakeun masih keneh kerasa lingih di ieu patempatan bahkan tangtos di tadi siang keneh bahkan berbagai pengorbanan anu dikerahkeun demi berjalanna ieu acara saur sepuh maya istilah sanes lantung tamuh laku sanes langkah tanpa sejak tapi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa estuning disarengan ku maksad-maksad anu sae kumargi sakitu dina penghujung acara ieu nu diharapkeun fa innal umur bil khawatim urang nyisihkeun sebagian waktos anu maksadna urang ngajengkeun permohonan ka Allah taala ageung harapan ieu acara sae nu kempel seueur mugi aya salah sawios lidahna anu didangu ku Allah taala nu kahiji urang berharap muga-muga ieu acara ti kawit tadi dugi ka kerengse sing kalebetkeun acara anu diharepkeun sae ku urang oge sae hakikatna mungguh Allah taala bila mana ieu acara parantos diangkeun sae ku Allah insyaallah sekecil apapun pengorbanan urang hartana bana tanaga emutan jiwa raga moga-moga sing janten catatan-catatan kasaean kantenan dina denget ieu tadi tantos parantos didawuhkeun ku para kiai dina sasih biasa wae kabeungharan jeung kabageuran Allah amal soleh teh hiji dilipat 10 ngadampal kana Rajab kabageuran Allah ditingkatkeun hiji 70 tah ibu dina sasih Sya'ban mah wartosna ditikalna teh hiji 700 ieu mangrupikeun hiji fursatun dhahabiyah peluang emas di Allah taala anu disuguhkeun ka urang sadayana. Nu kaduana hadirin rahimakumullah urang berharap mugi-mugi ieu acara teh sing ngandung hikmah wasilah janten sabab janten cukang lantaran naon rupi rencana cita-cita hajat bubutuh pamaksadan urang boh urusan pribadi urusan keluarga baraya tatangga urusan negara beh dituna urusan muslimin bahwa urusan duniawi da urang ayeuna masih kene di dunia terutama urusan ukhrawi dalam urang nu abadi ma ukhrawi moga-moga sadayana sing aya dina pangijabah Allah taala kantenan pamaksadan nu aya patalina nu aya hubunganana nu aya kaitan sareng acara ieu anu tangtos abdi yakin ieu sepuh wargi sadayana berbagai pengorbanan dikerahkeun teh nu tadi teh hiji innamal a'malu binniyat teu polos tomo teu aya kajabi ieu pengorbanan sadayana manawi bahan katampi ku Gusti Nu Maha Suci tangtos tadi ti kawit parantos diuningakeun ieu teh acara Rajaban teh nya ibu sakantenan acara hajat rewah bahkan mapag sasih Ramadan begitulah kabageuran Allah taala anu dipaparinkeun ka umat Nabi akhir zaman tiasa ayeuna meraih keuntungan anu berlipat ganda kalayan pada melan anu sasiki dawuh ulama salah satu maksad wa innamal likulli imri'in manawati kitu umat junjunan mah satu kali mendayung 2-3 pulau terlewati cekolot mah bisa kokodok bari jawab sanajan gaweana hiji bus ka masjid rek naon nyeta ieu teh geus adan rek salat qobliyah lohor aya teh sakalian we tahiyatul masjid bieu geus wudu can sukril wudu anger we salat nama 2 rakaat pahala mah 3 can kedongna
tah kanggo umat junjunan mah kitu anu mawi ieu pinterna para kasepuhan pinterna para panitia ngayakeun rajaban hajat rewah mapang Ramadan dina sasi ieu duka teuing basa dina bulan Rajab dia can ngumpul duit nanya itu duka teuing ayeuna pinterna urang dieu urang kumaha carana hayang can kedong loba ari modal saeutik kitu nya ieu teh urang niatan eueuh rajaban hiji tah niatan hajat rewah niatan mapang Ramadan minimal anu intina sadayana pada uninga sering kadang ti para kiai sering didugikeun ku para kiai aya rajaban teh hiji ngagungkeun bulan Rajab nutos pada uninga tugas urang teh cuma panginten keur pangkat abdi ka abdi mah anu karaos dugi ka danget ayeuna da ari pidato mah unggal peuting eueuh agungkeun bulan Rajab eng-engan kang neme kana iman abdi mah dugi kana perasaan mah teu acan dugi aja contoh engke sakedap deui anu neme dugikeun ku kersaajengan di mana bade lebat sasi Ramadan teh kudu bingah cenah eueuh nepi ka dawuh Rasul man pariha sahaja manu bungah dina atina bade lebat sasi Ramadan haram jasadna lebat ka neraka bade naroskeun ka ibi bingah bade lebat sasi Ramadan teh teu nya bingah we ibi marek ganti selop jeung kabayanya salaki mah jangar eueuh pakuliana nungtut eureun bulan Ramadan mah ai para berada hambur nya mah aja boro-boro bungah ce tak dugi kadanget ayeuna teh hese hayang ngarasakeun bungah dina ati iman mah iman Ramadan syahrun mubarakun iman mah iman bulan Rajab teh bulan agung ngangkat tawag rasa agung dina ati tah nu hese teh matak saur sepuh mah aya iman aya perasaan ibi tina iman kana perasaan teh masih jauh contohna abdi urang sadayana kerasa kasepuhan tah urang sadayana yakin kullu nafsin dha'iqatul maut kabeh ge jelema bakal maut rek kolot rek budak lalaki awewe pejabat rakyat konglomerat nu malarat kabeh misi ngeueuh corona ge ujung paeh mah paeh we kabeh urang yakin jelema bakal maut bahkan urang sadayana yakin idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun di mana ajal datang moal bisa ngesen satunya yang beas buat ting abdi ge paeh teh ayeuna yakin dina ati ai perasaan mah teu acan dugi akang lamun akang nanyakeun ka abdi cing jang haji kira-kirana ari pimaoteun iraha nya kang ari kahayang mangke we di mana incu geus parikur kitu tah ceuk perasaan keukeuh boga rasa moal waka iman banget bakal maut boga rasa moal waka urang iman Rajab bulan agung urang tanyakeun kana ati urang nepi ka mana rasana agung dina ati urang ta abdi ningal dina denget ieu sepuh wargi sadayana ngorbankeun harta bana tanaga emutan tunuh tinggal tunuh cangkel tiris ditahan ieu teh ngabuktikeun ibi ieu teh nganyatakeun ngutahkeun rasa nu aya dina ati duka ai persentaseuna mah yen urang teh ngagungkeun kana bulan Rajab moga-moga sing aya dina panampian Allah Ta'ala dan nu disebatkeun ngagungkeun teh lain pada melan sampean nu disebatkeun ngamuliakeun lain pada melan panangan sadayana ngagungkeun ngamuliakeun ngahormat teh pada melan ati ngan kumargi ati mah teu katinggal eueuh teu kadangu nya we sok aya surapungna sok aya ciri lamun ceuk tukang nguseup panyagang di mana nguseup ti peuting baheula mah ieu teh nyangut parai teh henteu sok make RCTI anu euneuk-euneukan gitu tadi mana RCTI na euneuk-eueukan ciri eta teh aya nu nyangut gitu tah rasa takdim ngagungkeun ngahormat ngamuliakeun kana bulan Rajab teh da teu katingali teu kadenge ngan ku ayana akang calik di buruan ku ayana ibi calik dinu becrek teh eta teh ngabuktikeun nganyatakeun ngutahkeun ngarealisasikeun rasa nu aya dina ati lain teu tunuh lain teu tiris lain teu hoream tapi urang teh hayang bisa ngagungkeun kana bulan Rajab nu diagungkeun ku Allah Ta'ala moga-moga sing ditampi ku Allah Ta'ala hiji kewajiban eta ti eueuh otomatis pagerna Allah di mana kewajiban ti Allah dijalankeun dirinya Allah Ta'ala di belakangna ngiming-ngiming keur kauntungan ima dunyana ima akhiratna
Nusring tangtos didawuhkeun ku para kiai pidawuh junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in aradta marahata waqtal mauti minal aqsh wal khuruja ma'al iman wan najata minasyaitan fahtarimu hadhihi syuhura kullah. Salah satu efek positif, salah satu hikmah, salah satu padilah faedah kagunaan tina ngagungkeun bulan Rajab teh singkatna eueuh hiji cenah jelema teh maotna bakal senang moal panggih jeung karipun. Nu kaduana maotna kabawa iman, puncakna harapan sadayana. Puncakna harapan. Katerangan ngadawukeun mata ala ma asya wa husyiru ala ma mata. Mautna jelema kaayaan maut jelema teh rata-rata kumaha keur hirup nya ari keur hirupna daek mah eutik-eutikeun kana amal soleh, besar harapan waktu maut kabawa iman tapi bukan kepastian. Teu saeutik jalma nu soleh keur hirupna usum maut ngaleong teu kabawa iman. Mata ala ma'asa wa husyiru ala mamata, nah kaayaan maut eta suatu kepastian. Di mana jelma maut kabawa iman, andai kata doraka cara abdi, maksiat cara abdi, naudzubillah lamun teh nepi ka akhirat eueuh hampura Allah. Datang teh ka akhirat eueuh syafaat, ngan ku sabab maut kabawa iman pasti titik terakhir eta jelma asup ka surga. Ladang naon? Ladang iman teh kitu aja. Lamun nyaritakeun salat ukur iman prakna mah belang betong. Nyaritakeun Ramadan ukur iman prakna mah belang betong. Tak nu disebutkeun iman teh kitu. Nah, dina kaayaan kritis roh rek kaluar tina jasad proses dan disebutkeun sakarat, di dinya final teh saeutik aya nu salamet iman teh aya nu henteu. Jaminan dawuh Rasul jalma nu daek kerajaban wal khuruja ma'al iman, mautna kabawa iman disebut husnul khatimah. Eta harapan urang sadayana. Nu katilu wan najata minasyaitan, usum final teu kagoda ku setan intina kabawa iman. Fahtarimu hadhihi syuhur, dawuh Rasul sing daek kerajaban. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Nu kahiji teh Rajaban teh ngagungkeun bulan Rajab nu sadayana pada uninga. Nu kadua tina Rajaban teh uji coba keimanan ti Allah taala, bade iman mangga eta nu diharapkeun, teu imankeun bae da Allah moal rugi. Rek nembongkeun kahiji hikmahna teh rek nembongkeun keagungan, kaperkasaan, kagagahan, kawisesaan Allah taala. Galamun teu diisrokeun jeung teu dimi'rajkeun junjunan sugan teh makhluk Allah teh alam dunya we hungkul. Sedangkan cek sebagian ulama alam teh 350.000 alam. Hiji cenah alam dunya ti bumi ka langit aya tetek bengik walang taga rongrong gogodongan teh. Nama hiji 350.000 alam. Begitu Rasul diisrokeun dimi'rajkeun mangka anjeunna nyanak berita nyanak beja nu kaalaman ku anjeunna dulu itu geuning makhluk Allah daleka. Kanyahoan kelebihan seseorang lain tina gede jeung leutikna awak tina karyana tah Allah kitu. Singkatna hikmah nu kadua kajantenan Isra Mi'raj rek nembongkeun keagungan junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu kudu dihormat ku urang teh, anu kudu dimuliakeun ku urang teh, nu urang kudu cinta, kudu mahabbah, kudu ngaidolakeun teh, nu urang kudu ngagungkeun teh, bade ngagungkeun kumaha eueuh urang teu apal kana keagunganana. Da aya sate resep lamun geus apal pikaresepeunana. Aya sate hayang ngahormat lamun apal kehormatanana. Aya sate hayang ngagungkeun lamun apal keagunganna. Ari teu apal mah pimana? Cacat-cacat apal ge teu bisa kang nu karasa ku abdi mah ngagungkeun teh. Aya jalma, aya ajengan, aya ustad begitu bade nyebat dengan junjunan make nabi besar. Tah, saur mana mangacep mah aya cenah anu ngotot na sagede kumaha cenah Nabi Muhammad kitu. Nabi kadek diasawakeun jeung talembuk beurnya saking kudu apa. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Salah satu kadeuh para ulama, para kiai di masyarakat urang bawel anjeunna nyaritakeun keagungan junjunan. Sok sanajan dugi kadanget ayeuna can bisa nu karasa ku abdi mangagungkeun ngan anger percaya mah aya yen junjunan teh makhluk Allah nu pangagungna. Mata hikmah nu kadua tina kajantenan Isra Mi'raj rek nembongkeun keagungan junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
hikmah nu katilu mah cenah Kang dawu ulama ieu mah disebutna teh moro muntah. Jungjunan anu agungna ari urang salaku umatna sugan we kabawa gitu. Sugan we katarik aja. Masya Allah tabarakallah. Nabi Isa alaihi salatu wasalam ditinggalikeun ku Allah taala dipenakeun sareng hiji jalmi. Kakawasaan Allah eta jalmi disimpen di jero guha. Guhana di lebet gunung, gunungna di lebet laut. Teras penak sareng Nabi Isa. Dawuh Nabi Isa anjeun teh umat saha? Abdi teh umat Nabi Musa gulan. Geus sabaraha taun cicing di dieu tos 600 tahun. Naon maksudna tetap tirakat abdi teh ningal dina kitab Taurat. Engke di akhir kemudian aya Nabi Ahmad Nabi akhir zaman. Keunggulanana anu teu gebikeun ku Allah ka umat nu baheula. Abdi hoyong kaangkeun janten umatna tatapa 600 tahun. Dawuh ulama ku umat Jungjunan mah bisa ketebak ku puasa Rajab 3 poe. Untungnya kan geus kaliwat lah. Jadi betul kudu jika gitu tah nabi ka pangkat Nabi Musa alaihi salatu wasalam ge anjeunna ngarekes munajat ka Allah taala hoyong jantan umat Nabi akhir zaman ai urang teu kungsi menta jol we dijadikan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pantas para ulama, pantas para kiai, lain harta hungkul, lain bana hungkul, jiwa raga dikorbankan demi Jungjunan. Da apaleun atuh kana agungna Jungjunan, jeung apaleun kana mulyana umat Jungjunan, beak harta beak bana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Moga-moga ieu sadayana pengorbanan sing salah sabios buktos yen urang bersyukur ke Allah janten umat Jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ari di alam dunia mah ceuk ladang salat ukur dudus tuur dadas tarang. Di alam dunia mah ladang puasa ukur lapar beuteung, rob ku padung rap ku lemah. Kabeh teuh pun guru. Abu Jahal ge iman. Firaun anu ngaku jadi pangeran iman. Qarun iman. Kabeh ge moal aya nu teu iman abis ka kubur. Ngan pedah waktu yang kemah dibagi dua, tah ieu mah nu ditarima, ieu mana ieu mah nu ditolak. Mana nu ditarima surga can ningali kan urang. Neraka can ningali jalma nu salat teh aya nu beunghar aya nu sangsara. Jalma nu sok ibadah teh aya nu gagah aya nu lemah. Jadi di dunia mah ukuran ibadah lain jadi patokan. Rata-rata ngukur teh ku urusan duniawiyah. Tah ayana aturan agama teh supaya ningali ciptaan Allah teh ulah ngukur ku tulang daging. Contohna masjid cenah diagungkeun lamun ditinggali ku urusan dunya da alus keneh imah urang. Begitu rek hormat ka ulama akrimul ulama dawuh Rasul, ya para ulama teh mulyakeun begitu rek hormat atuh bogaeun duit atuh teu tulus da ngukurna ku duit. Rek hormat ka ulama da lain pejabat teh RT RT acan teu tulus da ngukurna atuh ku jabatan. Rek hormat ka ulama teu bisa gelewot teu rak dikadek si eta teu tulus da ngukurna ku urusan duniawiyah. Inna akramakum indallahi atqakum. Anu mawit teu saeutik aja. Para sahabat anu terang kana keagungan Rasul jiwa raga dikorbankan demi Rasul. Aya Abu Jahal mah mudag-mudag hayang maehan ka Rasul teh da waningan gelutna. Jadi ngukur ka jelema ku tulang daging. Tah ayana agama teh kitu. Contoh soalnya ceuk geuning sok aya kasus wartosna. Ai inung bapana teh sangsara, ai anakna beunghar. Tungtungna bapana dijieun bujang, inungna dijieun babu. Napi ka titah ngasuh incuk nu jadi inung. Nah, da ngukurna ku tulang daging duit loba aing jabatan luhur aing kakeupeuh jeung gelut-gelutna. Tah aturan agama teh supaya ulah kitu ceuk. Longsor keterangan ridallah fi ridal walidin sanajan jadi anak katalar Quran. Sanajan jadi anak jadi presiden, sanajan gagah beunghar anger di mana teu meunang ridho inung bapa Allah moal ngalungsurkeun ridho. Asup keterangan eta kana hate nu jadi anak ditarima ku keimanan rumah sadirina geuning inung bapa teh anu jadi liliwatan ridona Allah. Lamun inung bapa teu ridho kuring moal meunang ridho Allah bakal kanyahoan we tanagana inung bapa kudu jadi anak hayang hormati lawan. Nah ka para ulama ka para wali ka Rasul ge kitu upami ditinggal ku duniawiyah naon mulyana masjid Hajar Aswad batu hideung inung bapa peot lamun ditinggali bulan Rajab lamun ditinggali ku urusan dunya sarupa jeung Februari
tapi lamun ditinggali ku kacamata agama. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang teu acan ninggal surga, teu acan ninggal neraka, tapi Allah nanamkeun keimanan dina manah urang. Pantas ulama ngadawukeun salah satu puncakna nikmat ageung teh urang dipaparinan iman. Di mana eueuh iman teh hakikatna mati Allah. Namun sunnatullah adat Allah taala di mana maparin sesuatu sok make sabab. Akang gaduh artos di mana ti Allah syariat mah ladang kampret. Akang di mana boga duit jadi PNS dina gaji syariat nama hakikat nama ti Allah. Urang kubrak ke alam dunya hakikat nama gersana Allah syariat nama aya indung aya bapa. Allah maparin kanikmatan sok make sabab, begitulah adat Allah sunnatullah. Kumargi adat Allah kitu maka Allah ngadawuhkeun dina hadis qudsi. Abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mata ala yadaihi. Sanajan urang nepi ka gugus tuur dadastara ngaji ngabakti ka Gusti Nu Maha Suci salat samayang ka Nu Maha Kawasa, ingat tadi bana urang teu syukur kana paratos berjasa, syukur urang ditangguhkeun moal waka ditarima ku Allah taala. Anu mawi dina deungeut ieu jabi ti raja bante para kasepuhan sengaja ieu teh hajat ruah. Aya ruah teh tina ruhun dijamakeun janten arwah, ruah teh ngaruwahkeun kikintun ngadamal isan kakaruhun. Ai karuhun teh saur kersa abuya sepuh mati darusurur nasab teh loba keneh kaluhur batan kahanap. Kahanap mah anak icu paling katambihan ku minantu tak kaluhur mah inung bapa, inung urang boga inung bapa, bapa urang boga inung bapa, karek nepi ka dinya geus genep. Beuki luhur teh beuki ngalopaan beuki ngarangkada disebut teh inung bapa karun. Tah bulan ruah teh perang tina ruwahkeun malahanan sepuh kapangkeun mah saya emut abdi hajat ruah teh ibi memeh pertengahan bulan ruah. Dina pertengahan bulan ruah geuning di urang sok aya nu disebatkeun nisfu Sya'ban, pertengahan bulan ruah. Malahanan kolot masuk aya ritual-ritual khusus sabada maghrib netepan sunat 2 rakaat di darusurul makan teu pira 100 rakaat, tiap rakaat kulhu 10 jadi 1000 kulhu. Nah terus gitu maja Yasin teras ngadoa. Naon sababna? Tadi dinya teh cenah aya hiji peristiwa anu luar biasa. Kolot satu acan nisfu Sya'ban sok aya hajat ruah. Ai sanomna teh kieu. Dina pertengahan bulan Sya'ban teh cenah ayeuna teh tangke malam Senin hiji kajantenan tutup buku amal setahun. Amal urang nu satahun ke dina malam Senin dirinya ditutup digentos ku lembaran baru. Sugana cenah buku nu akhir ditutup ku kasaean, nu engal dikawitan ku kasaean kitu. Kaduana dina nisfu Sya'ban teh Allah taala teh mukakeun 300 lawang rahmat wartosna. Termasuk dina nisfu Sya'ban teh Allah taala teh miwarang ka malaikat nyatetkeun pinasibun makhluk Allah khususna jelema sataunan anu tertera dina Lauh Mahfuz. Tibit urang diayakeun bahkan ti sateu acana aya nepi ka engke moal aya tungtungna di surga jeung neraka eta tos tertera dina Lauh Mahfuz. Nah dina wengian nisfu Sya'ban diprint sataunan. Tah malaikat tugas anjeun sataunan si anu jodona patina bagjana cilakana sataunan. Diprint eta dina wengian nisfu Sya'ban malam Senin mata kolot sok ngadoa gitu. Nah termasuk nu tadi teh dina nisfu Sya'ban teh 300 rawang rahmat dibukakeun ku Allah taala. Sadayana jalma nu dina atina aya iman kabagian kecuali sababara gelintir di antawisna anu musyrik ka Allah mun sieu tobat. Termasuk anu goreng ka inung bapa ka karuhun teh mun sieu tobat. Pinterna kolot baheula nyawe ngayakeun hajat ruah heula ngintunan hadiah Fatihah jeung sajabada ngarah dina wengian nisfu Sya'ban minimal urang teu kaasupkeun anu goreng ka karuhun beh dituna mah hayang kagolongkeun kana golongan jalmi nu sae ka karuhun. Nah dina dangat ieu ge para kasepuhan teh kitu. Jabati Raja Bante diniatan ayeuna hajat ruah muga-muga inung bapa nini aki karuhun urang di alam kesucian alam barzakhiyah sing diwuwuh ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salajengna pinterna ieu para kasepuhan sengaja ngayakeun ieu acara dina sasi Sya'ban anu sakedap deui sugan dugi kana doa nu sok dibaca ku barudak.
wa ballighna ramadana hoyong dugi kana sasi Ramadan disebat jadi urang mah mungah mapag Ramadan teh nu tadi teh bujeng-bujeng puasana dalah karek ngolebat rasa bunga dina ati ge can puasana can tarawehna geus boga jabinan haram asup ka neraka. Moga-moga sing dipaperintkeun ku Allah taala ka urang sadayana sehingga jalmi anu tos dugi marasana karinya jungjunan ngadaukeun la ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Andai kata umat kami apalin keunggulan, kelebihan, keutamaan nu aya dina bulan Ramadan. Natamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Maka umat kami berharap 12 bulan dalam 1 tahun hayang jadi Ramadan kabeh. Aja mending Ramadan teh sabulan dan satahun teh mending 12 bulan kudu wajib puasa aja. Gitu. Apa nu karasa ku abdi malah mun bisa nawar mah yang 3 poe puasa Ramadan. Padahal dawuh Rasulullah ta'ala mu ummati andai kata umat kami apal kana keunggulan Ramadan hayang saumur-umur Ramadan. Ai abdi mah mung saumur berarti abdi can apal kana keunggulan. Apa daya hadisna aya Qur'ana aya kitabna katakan tah pengertian apa teh kitu kah. Nu disebutkeun ilmu teh tahapan. Abdi apal ieu teh HP tapi usum rusak mah teu bisa ngomel komonyian. Nya kitu keneh kana ilmu agama ge. Pantes aya nu disebutkeun ulama mah ahli ilmu. Mun seuk ngadengikeun katerangan bari can terang, sono. Aya teh da geus apal, anggar we ahli ilmu mah teu dikeun bosan cara abdi da ahli laleb kan. Kamari dahar jeung sangu majeng, bieu sore jeung kejo hayu, isuk jugana jeung terus itu dikeun bosan da ahli laleb. Cara ulama kana ilmu. Syariat mah keterangan teh jiga eta keneh padahal hakikatna mah nebalan kana keimanan. Abdi mecakan ngapalkeun doa baheula salamar sapoe teu apal, 2 poe teu apal, saminggu nepi ka tungtungna mah dipaku we dihareupna palang dada geus sataun kakara katalar. Saminggu teu dibaca poho deui ka. Jadi apa teh syariatna kuminang nya kitu keneh nu disebutkeun harti teh eta. Cara tadi tina iman kana perasaan. Nah, kualitas seseorang teh lain tina peragaan lahiriah nahungkul. Lain tina peragaan lahiriah nahungkul. Andai kata aya keterangan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi nu mulia mungguh Allah mah nu takwa. Sadengkeun takwa teh aya nu katinggal, aya nu teu katinggal. Jalweh ka jalmi tong ngukur teh kitu ulah. Teu apa? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Tempat pamoncongokan nu diperhatikan ku Allah taala teh lain luar nahungkul tapi pang-pang nama jerona nyata ati teh. Kembalikeun kana tadi nu karasa ku abdi rek datang bulan Ramadan cek katerangan kudu bunga hese hayang bunga. Cek katerangan lamun apal makana unggulan Ramadan hayang Ramadan saumur-umur teu hayang Ramadan saumur. Cek tadi laut tak lamun nyaho berarti dikembalikan mafhum mukhalafahna abdi can nyaho. Padahal abdi geus apa Ramadan bulan Agung tapi na teu hayang sadar tidak sadar daek teu daek abdi can apa. Teh muga-muga ku berkahna ieu gempangan Allah maparinan taufik hidayah petunjuk pertulungan minimal iman urang dilak ulah dugi ka ngejatuhi beh dituna aya peningkatan keimanan amin ya Allah ya rabbal alamin.